Wargi sepuh jamaah anu mulia, alhamdulillahirabbil alamin. Urang tiasa tepang deui sareng dinten Rebo. Numana dina dinten Rebo ieu aya acara mana urang nyaeta pangaosan isuk Rebo panginten. Wargi sepuh sadaya hikmah urang ngadoakeun dulur urang kacida seueur. Rek nu udurna komo ayeuna urang tos ngadoakeun ka jalmi kadulur urang anu bade ibadah haji. Pamugi-mugi kalawan urang sering ngadoakeun anu umrohna anu ibadah hajina urang katuliskeun ku Gusti Allah tiasa angkat. Tong dipikirkeun ongkos nama. Allah pasti nyiapkeun teu hese. Nya. Itu Gusti Allah pasti nyiapkeun. Ujug-ujug kali gane wae. Aya nu nuhunkeun KTP. Aya nu nuhunkeun surat nikah. Aya nu nuhunkeun tanda lahir teh ngaranna teh akte tuh nyahoan pinter. Nya. Kanggo naon cek urang teh nya tunggu wae tanggal mainnya kejutan. Ari jalma nawawu masing percaya wae. Ujug-ujug teh dipasihan terang. Tanggal sakitu angkat. Insya urang doakeun geus kajeun pamere oge. Tong kariwang disebutna naon? Kosasi dan haji kosasi umroh kosasi eta mah jalmana syirik wae teu dibere. Terus teu sirik wae hayang manehna teu dibere ngan teu dibere jadi nyieun ungkapan itu haji kosasi cenanya haji ongkosna dikasihkeun wae eta mah Gusti Allah nakdirkeunana kitu. Mohon mudah-mudahan naon rupa nu dilakukeun ku urang teh terus aya hikmah. Wargi jamaah anu mulia, Kanjeng Rasul kacida hariwang. Kacida banget risikna sareng sieuna. Naon anu jadi khawatirna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta perkara bisi tumiba kanu jadi umat. Ya eta panyakit anu hese obatna. Harus teh. Panyakit anu sesah pisan obatna. Geus diubaran ka ditu ka dieu angger wae. Rek lumpat ka Hong Kong, rek lumpat ka Tiongkok, ka Singapura ka mana eta panyakit moal bisa aya obat. Ya. Naon eta panyakit teh? Panyakit hate. Omat. Panyakit hate bisa ngajadikeun teu ditampina amal. Ya. Beda. Ya. Jeung panyakit batuk. Aya nu batuk wae. Keur salat batuk wae bisa wae salat masih keneh ditarima. Ya, begitu Allahu Akbar oho deui Fatihah ge teu kaur beres. Da batuk wae masih keneh bisa ditolerir. Tapi di mana-mana orang gaduh penyakit hate tadi amal orang bisa ditolak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadaw. Kanjeng Nabi, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Dawuh Kanjeng Nabi. Ala kanyahokeun ukhbirukum atawa kieu atulah ala kanyahokeun hayang henteu aranjeun dibejaan.
kukuring bima ku perkara huwa ari eta perkara teh ahwapu leuwih dipikasieun kukuring alaikum tumiba ka aranjeun sadaya minal masihid dajjal eta perkara leuwih dipikasieun ku Kanjeng Nabi tinimbang al masihid dajjal tinimbang dajjal lamun ceuk basa urang nama ya qala ngadawuh para sahabat kulna bala hoyong pisan kuring uninga naon anu dipikasieun ku anjeun. Pakola mangka nyarios Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asirkul khofiyu anu dipikasieun ku Kanjeng Nabi tumiba ka umatna nyaeta sirik leutik kata sirik anu samar. Ya, sirik kade ulah diartikeun ku bahasa Sunda. Lain makna lain kalimah sirik bahasa Sunda. Ya. Sirik bahasa Sunda naon? Maneh mah sirik pisan ka aing teh pada aing meunang buka buah geulis misalna. Kitu aja. Itu. Maksud sirik di dieu teh midua pangeran. Ya. Tapi leutik gitu. Ngalalangkungan ti pangeran. Kumaha contona? Ayyakumar rajulu yusolli payuzayyinu sholatahu lima yara min nadori rajulin. Contoh. Nu disebut sirik kopi teh eta ayyakumar rajulu ngadeg hiji jalma yusoli salat payuzayyinu sholatahu mangka dihade-hade eta salatna lima yaro min nadori rajuli kusabab ningali aya jalma nya ningali aya jalma kamu sholat ka dieu ari eueuh jelema mah sholat teh gurudag gerdeg bacaan oge dipotongan saparo urang diajarkeun maca tasbih teh subhana rabbiyal azimi wa bihamdi leungit wa bihamdihna da hayang teh tareh eueuh jalma nya. Tapi giliran aya jalma macana mani lila diulal elol. Nah, dilapi pisan bari jeung matana lurak lirik lain buru indit. Lain buru kalua lain buru pegel lila teuing. Gitu. Tah itu anu dipikasieun ku Kanjeng Nabi dina hakikat natawa dina zohirna urang teh ibadah ka Gusti Allah tapi nyatana urang hayang kapake ku jalma sejen hayang disebut si alim aliman ade sanes alim ditu nya ya hayang disebut si alim, wah, si ahli ibadah tapi ternyata pagaweana kawas kitu hayang katempo kudu sejen. Kata Nabi urang tinggal dawuh Kanjeng Nabi dina cariosan anu sanes. Qala ngadawuh Kanjeng Nabi inna akhwafa ma akhafu alaikum asirkul asghar. Disebutkan di dia tadi sirik kopi, ayeuna disebutkan sirik asghar. Ya. Inna akhwafa sesungguhnya
saestuna anu dipikasieun ma'akhofu alaikum anu leuwih dipikasieun ku kami alaikum tumiba ka aranjeun sadaya asyirkul asgor nyaeta syirik leutik. Qala nyarios sahabat wa masirkul asgor nu kumaha ari nu disebut syirik asgor teh. Qala ngawaleur Kanjeng Nabi kana pertarosan sahabat Ariyau anu disebut syirik asgor teh eta riya. Saur Kanjeng Nabi teh itu naon? Innallaha yaqulu yauma yuzajil al ibadah bi a'malihim. Ingatkeun dawuh Kanjeng Nabi teh. Innallaha saestuna ari Gusti Allah yaqulu bakal nyarita yauma yujaji dina poeana dibales atawa dina poeana ngabales Gusti Allah al ibadah ka para hamba bi a'malihim ku pagawean maranehanana. Kete urang teh geus ngantri rek meunang naon rek meunang gaji di Gusti Allah. Tapi Gusti Allah bakal nyarita idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Urang geus nampan di payuneun Gusti Allah teh tapi Gusti Allah kalah kanyarita idhabu geura indit marane kabeh ilal ladzina kajalma-jalma sadaya kuntum nu aya aranjeun kabeh turauna hayang didele tu eta jalma pid dunya nalika keur di dunya matak urang ibadah teh ulah karena mitoha datang di Bandung misalnya rajin katajud mitoha balik ke Bandung ke imahna balik deui seperti biasa aya nu kitu kade engke teh kitu lamun urang ibadah ka tajugna pedah aya mitoha datang ambe kapake ku mitoha bener euy minantu teh ahli iwa maka engke jaga urang bakal titah ku Gusti Allah geura minta pahala ti mito erek udah mitoha urang malin urang Bandung urang Lok Salasa jadi kitu kade nyaangir nya panzuru Allah teh kitu engke jaga teh ka urang panzuru mangka geura tingali ku anjeun hal taziduna indahum jajaan au khairon apakah bakal manggihan aranjeun kabeh indahum ti maranehanana jajaan balesan au khairon utawa kasayan cikieu ayeuna mah mun ceuk bahasa urang mah nalika urang ibadah taulah ibadah nalika urang nyieun hiji pagawean terus pagawean eta cek urang teh ambeh katempo ku si itu naon harepan tina ambeh katempo teh nya dibere duit dibere hadiah dibere naon nya paling cek eta jam rajin banget itu orang mun kitu itu meureun kitu cek Allah tadi gitukeun bakal menang moal balesanana bakal menang moal kasayanana ti jalma anu hayang nempo anjeun nya duh ame katempo lah ku si atuh orang ningali kana dawuhna tadi ya tingali riya
sering da meureun ulama kiai nyebutkeun ria. Nya. Nu mana ria tadi ngajadikeun amal urang teu ditarima ku Gusti Allah. Ayeuna naon ari ria teh? Nya urang tingali kategori nu disebut ria teh naon? Nya. Ari nu ngaran ria mungguh lugoh nyaeta hartosna katingali atanapi ditingali. Eta ria teh ditingali atanapi katingali. Hayang ditingali sarua. Hayang katingali, lamun hayang ditingali langsung objektivitas. Tempo ya aing salat itu misalnya. Ya. Lamun hayang katingali secara tidak langsung. Sugan aya nu numpo jalma urang salatna kieu berarti hayang katingali secara lugo. Ari mungguh syara urang tingali mungguh syara ulah ting urang tinggal cek lugoh kieu ari ini disebut ria teh eta izharul ibadata biqasdi ru'yatan nasi lah. Cek lugoh ari nu disebut ria eta nembongkeun ibadah bikos di kalawan boga maksud ru'yatan nas laha ditingalina ku manusia laha kana eta ibadah. Kumaha da urang mah praktek alasana teh ambeh katempo ku batur ta ibadah salat teh kieu dan nabi ge kitu. Nabi teh kumaha cek nabi? Soli kama ra'aitum atau solu kama ra'aitum li kama ra'aitum li usoli. Geura salat anjeun seperti anjeun ningali kuring salat. Uing mah make dalil eta. Salat teh we katempo ku batur tah praktekna teh kitu. Bener henteu eta teh. Ukur alasan. Ya kan tuh ningali wae kapasitasna lamun dina praktek salat ngajarkeun salat menang boga alasan kitu. Heuh ari keur dina prak-prakan mah urang keur ibadah ka Gusti Allah nya ulah kitu bisi kaasupna ria. Nya. Pamun keur kieu ye mangariung kuring keur ngajarkeun bab salat terus kuring praktek tak eta mah lain ria ngaranna. Nya. Lain ria tapi keur praktekkeun salat. Ari keur dina prak-prakan mah ibadah bareng jeung batur heueuh nya ulah. Praktekkeun ngarasa rek nembongkeun. Nya, ieu salat teh ieu misal eta mah bilih kalebet ria emutkeun nya ieu ria teh di mana wae keteh nempel teh kadang eta aya dina amal mahdoh ibadah ka Gusti Allah atawa aya dina masalah tauhid seperti nembongkeun iman nya seperti nembongkeun iman. Nah, maka jalma anu nembongkeun iman sami eta ge ria. Nembongkeun iman ka tembong nyumputkeun perkara aya nu disumputkeunana maka pikeun jalma anu model kitu bakal langgeng di neraka. Lantaran eta mah pagaweana jalma-jalma anu munafik. Nya atawa terkadang ria eta marengan kana eta amal. Ya, di barengan nyaliara lah tetep we nya gitu contohna kumaha hiji jalma
keluar tujuanana rek salat. Tapi dina sajeroning perjalanan salat tadi asli namanya rek salat. Hayang katempo. Misal contoh baheula ieu mah baheula nya. Abdi nyontoh teh abdi aya batur mah henteu meureunnanan ngan nyontohan. Baheula mah keur aralit Bu. Salat teh ka mana? Ka masjid ka dieu. Nya ting harewas ka masjid. Hah? Mangkat henteu. Mangkat bener mangkat ka dieu ka masjid dieu Sifaul Qulub baheula resep baheula mah aya nu poek tempat teh nama caraang. Itu baheula parah kulon teu deket balong gitu. Itu aya nu gulis itu teh. Nya, bener kaluar rek salat tapi boga tujuan ka makhluk hayang ditempo ku makhluk ambe katempo ku nu geulis urang teh rajin ka masjid. Aya anu kitu. Aya uing contohna baheula. Ya gitu. Hayang katempo ku nu geulis. Nya, nah emutkeun. Paman amalan yang paman amila amalan asroku pihi ma'i goeri pa'anna minu bariun cek Allah teh. Sing saha jalmana anu ngidamal hiji amalan terus nyenggutukeun pihi dina eta amalan teh ma'i jeung kakuring wa goeri jeung nu sejena pa'anna minu bariun cek Allah teh. Maka kami karena eta amalan berlepas diri moal muruhan. Moal ngaganjar. Kenapa? Wa huwa lilladzi asrafu. Maka eta balesanana eta ganjarana pikeun makhluk nu disekutukeun ka kami. Maka geura penta seperti tadi. Nya, di luhur urang ibadah peda hayang katempo ku siat, hayang katempo ku mitoha, maka geura penta ganjaranana kami toha nu bakal ngaganjarna mitoha. Aya nu kitu nya mudah-mudahan urang mah ulah model kitu. Nya, urang sing sieun ku sifat ria ieu margi sifat ria ngaruksak kana amal urang. Wargi sepuh sadaya tabuh genep nya pilih aya nu bade ka mana jadi urang cekapkeun sakitu wae. Mugi-mugi aya manfaatna khususna kanggo abdi atau umumna kanggo para wargi sepuh sadaya. Sareng hapunten bilih dina mangmaoskeun hadis atanapi ayat Al-Qur'an aya lepat harokatna aya kirang merenah dina maknana ribados nuhunkeun ditawakuf anu saageng-agengna. Mangga ieu acara urang sami-sami tutup bae kalawan aosan surat wal asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.